kieu ye. Bah. Geus lah ulah dagang bae abah mah, geus teu kudu dagang. Abah kauntungan dagang sok sabaraha eta sapoena, Bah. Abah kauntunganna sapoe boga 50.000, geus kukula digaji 100.000, geus abah mah ulah dagang, geus. Aya kula pan kula na ngadidik abah, haju kula pan dimodalan ku abah, kula ieu geus alhamdulillah ieu mobil boga, kuari usaha keur rada maju. Geus abah mah 100.000 lamun kauntungan abah 50.000, nikel geus ku kula diberes 100.000. Abah cicing we geus maca Quran we. Geus kos kitu we teh diimah tah. Saya teh carang tah urang ngadenge kos kitu carang. Biasa carang biasa asana 1000 hiji asana. Dek ngarorowot bae ka kolot. Carang urang ade. Komo lamun abahna manggul pacul mah urang rada gitu maju. Bah, di ka mana? Kagak wae. Geus ulang acul bae jual apa? Pacul we geus kolot-kolot teu pararan geus bah, ganti kuari mah meok bah. Iya, nanaonan atuh aing mah pagawean kolot teu tega ieu kul, teu tega teh sia. Tuh ka aing teh ngurusan tah naon, lain jual bae bagi dua jeung kula. Opo panedana kos kitu. Pacul sia ku aing. Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya Sedajan urang neraskeun pangaosan urang bacakeun Al-Fatihah. Kanggo Haji Hamdani bin Haji Sa'ad Kampung Petos Kumbu Ngapatari Senin. Almarhumah Sinah binti Singadirana meninggal Selasa. Insyaallah. Kemudian Abah Durrahman bin Mahani Amseni binti Ahmad Sarah binti Asad. Dia Abbas bin Samika Sajah Amah binti Astura Bapak Ilyas bin Hajar Rangkas Bitung. Haji Nahar bin Haja Satya, Haji Saja bin Haji Nahar, Haji Nur Simah bin Sukamulya Cikupa. Haji Sangsang bin Sarpati, Haji Alim Sonan bin Haji Nur Siti bin Haji Sangsang, Haji Cikupakene. Almarhum Haji Sahar bin Jahi Kesempatan. Kemudian Ibu almarhum Ibu Sartiah binti Asarin, Bapak Mislan bin Satin, Bapak Aswin, Saita bin Arifin bin. Kemudian terakhir ialah Hapun bin Haji Abdul Manaf Doyong, Nisbak bin Johan Pandeglang. Terakhir sekali ia mah di keluarga toko Mas Abrani Haji Husein. Kurang tadi disebut para almarhum almarhumah, mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana. Dilegakeun di kuburanana, caangkeun di kuburanana, tempatkeun dina rahmat Allah. Oge tadi disebut mudah-mudahan dihasilkeun pamaksudanana, dilancarkeun jeung digampangkeun ku Gusti Allah. Bi barakati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lamun tanggal hiji Rajabna poe Jumat berarti urang puasa poe ieu kasabaraha poe. Jadi urang kabehan puasa katilu. Urang mana ye? Ya, jadi lamun urang puasa bulan Rajab lantaran ieu mah puasa sunnah
tapi gede ganjaranana. Disebut Syahrul Asad. Sapoe menang karidhoan Allah pohara. Haja-haja urang ngangan ridho Allah hese. Lamun 7 poe ieu uglikot abu-abu nar dikunci lawang neraka. Masya Allah. Urang eueuh jalan dekat neraka. Lamun puasa lain amin puasa dan teu. 7 poe dikunci lawang neraka. Masya Allah. Hese bae dekat neraka teh lamun urang puasa bulan Rajab 7 poe. Duh, pohara jasa. Masih can kabita kena bae ku dikitu-kitu mah teu kumaha deui. Namun 8 poe futihat abwaabul jannah, sakabeh pintu surga dibuka. Jadi liwat pintu gerbang mana bae dipersilahkan. Ya Allah, geus kuari bae di DP-an atuh. Sorga teh jadi inden urang kuari. Puasa bulan Rajab sakali deui, mudah-mudahan urang kabehan dibere kabita. Sanggeusna kabita dibere dae, sanggeusna daek dibere kuat, sanggeusna kuat dibere ikhlas sehingga naon nu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi urang kabehan dibuktikan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang kabehan diiring ku Kangjeng Nabi urang melalui bendera Kangjeng Nabi urang jeung bendera para wali-wali Allah, bendera para guru-guru urang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal kemang tas ngaji dek nanya tukang uduk beak gitu. Lamun beak berarti bohong. Cik tukang uduk kekurangan kene malah macam lagi. Oh. Nyawa nu di jero nya nu di luar na teu puasa. Asana di jero bangun nama. Paduka jengan musannif didirek nyaritakeun kumpul para aqarib, para karabat-karabat tina jihad anu nganapakahkeun jeung tina jihad anu dinapakahan nu butuhna. Lantaran loba anakna mun teu aya anak incu geus deuk diatur ku ari kubahasanana ulah pahiri-hiri. Lamun boga bapana 2-3 bapak kolot kitu keneh taeta kumaha cara ngaturna. Ayeuna suki musannif di dieu rek dicaritakeun cara nganapakahanana. Wa man istawaya farahu anfaqa mun aya jelema akur bae far'una yakni anakna akur sadarajat dina kurbin jeung irsina. Artina deketna akur pada menang warisna akur kaeta sanajan lalaki jeung awewe sifatna tetep bae eta anak duanana wajib nganapakahan ka bapana. Zaid boga anak 2 lalaki kabeh Umar jeung Bakar akur kepada anak deketna akur pada ngawarisna akur teu nu ngahijab maksud atawa awewe duanana Zaid boga anak 2 awewe kabeh nyindun jeung nyidadun akur tetep pada deketna anak jeung ngawaris eueuh nu ngahijab atawa
lalaki hiji awewe hiji Zaid boga anak nu hiji lalaki Umar ngaranna nu hiji awewe Hindun ngaranna saeta duanana akur be dina pada kurbina anak jeung dina ngawaris eueuh nu ngahijab tah mun boga anak dua minimal eta ki Zaid teh ta ieu nu ngurusan itu bapakna duaan jadi berarti Ki Umar jeung Ki Bakar musyawarah. Bakar kakana Umar adina. Biasana urusan nu kitu mah adina nu sok negor ti heula kakak lain kakak. Kakak mah biasana cuek-cuek bae. Tilok mikiran indung, tilok pikiran bapa mikiran sorangan bae. Eta dicikupa kos itu. Kemirenge ka bapa dek paeh los bodar los asalnya na bae apeng-apengan di warjok mun urusan ngajual panggeulana eta kakak kana kos kitu lolobana kos kitu adina jeung Umar teh ka ya naon urang musyawarah naon ngajual taneuh tah lain iya abah urang dagang teu tani teu jaga sekolot ngajumur yangan bae geus atuh kuari mah meureun eueuh sase itu berarti urang duaan yuk urang babagi ji bener oge si hadeuna aya sia tiis teh mah kos itu mah tah kana aja jantung ayo atuh abah sok sabaraha duit teh sapoe daharna bejana mah abah sapoe 5 liter cenah dah hah bener sia emang ngaloyan nu hirup mah nu sehat atuh boga daok kieu bae lah sapoe atuh beureun 2 liter mah kudu yuk sia 1 liter atuh kula 1 liter kakak 1 liter aya geus duitna tuh sering 10.000 kula 10.000 kakak 10.000 geus pokona mah catet bae geus urusan bae heulanan ke aing mah panderi kakak eta tolol jasa tak kakak teh kos kitu ento yang mebalager kabehan ji bener oge nya kieu lah kuari mah tuh urang bagi 2 ayo geus atuh dek ti heula ta duit teh kuari depan ti heula tuh ka tah kakakna lamun sapoe 10.000 10 poe 100.000 lamun sabulan ti 200.000 tadi heulakeun tah sabulan beasna berarti 30 liter. Nah, 30 liter. Ke sabulan dia tegor bae kakaknya. Waduh, ngeuneun mah kos kitu teh. Nikmat. Aja cak kakakna teh beusi jak ngaran kakak mah rada jauh ieu, beusi bae ieu mah beusi abah ka rumah sakit bejahan bulan teh. Maksudna deuk naon dia tuh lain naon ka rumah sakit mengiring-iring kadadan kumang mayarkeun mah. Satun mayar. Saha pokona mah. Ngeunaheun ku sakitu bae ge tangeunah ieu mah diteangkeun ditelepon gereuti heula bae aduh cangkel boga kakak kos kitu ieu mah akur ye jadi berarti kakana jeung adina Umar jeung Ki Bakar teh layeut sareuneuh saigel sapihanean ta eta ngeunaheun ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salogak nah bahasa batur eta kos kitu tah, jadi sareudeuh saigel ngeunaheun we, ieu mendeg kumaha ge. Bebeja ka bapana, Bah. Geus abah mah ulah mikiranna naon ku ari mah. Ku kabeh ditanggung jawab ya abah boga anak dua-duana. Jadi jasa kieu mah perusahaan kabeh alhamdulillah ngawarung-ngawarung ge, usaha teh lancar. Geus abah mah ulah di imah we di mushola bae kajeun di ditu geus. Nyekelan tasbih bae nu gede. Aing ulah dahar burung buku dahar ya ditanggung jawab bukan alhamdulillah tugas dimulai kuari besi aya naon-naon bebeja kemudian besi muriang bebeja nya eta diurusan ku anak emang kewajiban anak geuna atawa duanana awewe ngidadun jeung hindun eta ge musyawarah bedadun cek hindun abah urang eta pan geus kolot gawe henteu usaha henteu
Wari mah berenang ku urang di urusanana. Yuk urang papatungan. Nah, beres kudua rapi. Atawa ieu teh lalaki hiji awewe hiji boga anakna Ki Umar jeung Hindun. Akur bae tina kurdi jeung irsina artina eueuh nu ngahijab. Deketna lantaran pada anak. Tidak ngawarisna lantaran eueuh nu ngahijab. Nah, ieu ge sarua bae wajib kuduaan urusanana. Tinggal kumaha urusanana lantaran nu hiji awewe nu hiji lalaki. Cek sakaol mah akurkeun bae cek sakaol mah henteu lantaran lalaki mah dua kalieun awewe dina waris maka dina ngurusanana ge lamun bapa sapoena beak 15.000 berarti lalaki 10.000 awewe 5.000 kitu bae eta mah ngeunaheun teh lamun urang nurutkeun ngaji mah tararis sampai ge. Ya memboga anak dua-duana hiji lalaki hiji awewe aya awewe malidek di imah bae mang masakeun awewe ngalap awewe kadang kih ngising ge di dinya awewe keneh bae kadang-kadang lalaki mah jahe seueuh aju biaya ge ti awewe lah ka rumah sakit tautak zatik ku awewe nu lalaki mah jauh bae sakalina noong ka di jam 12 peuting. Di rumah sakit abahnya di mana kabar mana? Urusan bae lah gutianya. Ai kakak ka mana kakak mah geus sibuk ya teh bisnis. Di ditu 1 miliar, itu 1 miliar. Ulah mau miliar atuh ieu 10.000 bae heulang. Kehelang can hasil. Can hasil ke di untuk membeli itu bae 1 miliar, di itu 1 miliar tangke tanggung jawab abah mah. Jang modal mah jual bae heula nu itu nu abah. Amis tak ngomong. Tak kakak teh 3 kali na mah kos gitu. Ulah gitu akur bae kakak anak ngurusan, anak bageh ngurusan. Diatur teh kanu kitu-kitu. Masya Allah. Ngeunaheun bapak lamun diurusan ku anak. Aya bapak jore jasa nasibna gerletik di sekolah-sekolakeun dijeujuh-jeujuhkeun titah dagang mararaju ku ari. Nu boga mobil, nu boga perusahaan. Ku ari bapana di imana sorangan, bari ditinggalkeun maot deui ku pamajikanana, tinggal bener-bener sorangan. Aju geus kurang tanaga deui kabeh nu lawewe dibawa misa ku salakina dibawa rumah tangga miarisa lalaki kitu keneh baroga imah sorangan. Eta aki-aki tinggal sorangan, wedi mah nu noong eueuh, nu ngurusan eueuh, ieu mah aki-aki jore nasib. Bareng nasib mah aki teh datang ke eueuh anu ngurusan, masyaallah. Kadang-kadang jol beta tanggana kadinya. Ki ulah. Dahar encan tuh, kayak bola banget. Batur tatangga tanu mere. Halalang seramat ya emang kamana anak tuh ka dia kukulas tuh dipamisangan ke sapoe 2 poe cek sage sia boga salah henteu gitu. Aki gitu ga pemajikan. Naon? Itu sudah udah kayak gitu. Kolot yang kawin. Ini yang kawinan naon aing yang anu ngeukepan. Eta aki-aki goreng nasib anak maloba tapi nu daek ngurusan. Mudah-mudahan anak-anak urang, incu-incu urang ngarurusan kanu jadi bapana. Itu keneh bapana ulah api lain kanu jadi anak, abeh urang di dunia halal limpu, di akhirat ge halal limpu. Ulah kajurung ku nafsu. Ayolah mun aya jelema akur anakna dina deket jeung ngawarisna maka anfaq. Eta keur carita 2. Keur carita 3, keur carita 4, keur carita 5, keur carita boga anak 12. Ieu kewajiban kakabehan musyawarah. Para anak-anak kabehan musyawarah. Ye, urang boga bapa hiji deui. Emang boga bapa sok sabaraha? Pokoknya mah iya bapak orang pan geus kolot geus teu daya teu upaya. Nah, kuari mah urang merdekakeun ieu bapak
Yuk urang urusan, urang udunan. Yuk sampai 10.000 jang bapak. Mun 12 jadi berarti kali 10.000 seberapa? Jadi 120.000. Belas namun saurang saleter berarti ayeuna tina 12 jadi seberapa? Jadi seberapa? 12 letter. Lamun sabulan. Saberapa tita? Asalna sugi ka kolotnakeun ya kolot ya. Sugi ka kolotnakeun gitu. Mantap kolot bipas, ingin jasa kolot ya nikmat, air. Muka kana datang kadinya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, tah, bah, rokok, samsu, sapak. Alhamdulillah, jol adina, Waalaikumsalam, gudang garam, pak, tah, sapak, Masya Allah, Alhamdulillah. Ayo deh datang di adina, bah, tah, garpit, Alhamdulillah. Masya Allah, cakapan aing ku ngeunaheun teh. Jol madina sakali gudang garam aya, samsu aya, garpit aya, segala aya. Bata, naon? Mole. Tuh aja aya lengkap. Jadi ngeunaheun kolot teh merdeka. Kadanan ku kitu. Ieu mah datang ka kolot dengan cerik deui. Waalaikumsalam. Gas. Pula bah anak abah aya naon muka mari teh usan demelan ku abah teh bae aku ditinggal hutang bah ayeuna kuari kumaha tuh dijual deui bae sawan nu di ditu bah usan jeung sabarakali jang adi-adi sia lah ulah kamikiran adi kula bae 8 kula geus maju mah adi ge milu maju jaksa yang ngabacokak doang gitu baheula. Boro-boro mun tanda-tanda maju mah dikuari sia boga motor kamari adi sia dek minjem teu meunang pan gusian. Loka bengkinan bah adi mah. Atuh eta berarti sia pelit teh atuh teu kitu. Geus ulah bah lain kurang naon bah pan atuh aya maju mangeunaan bae. Terus nyokel. Itu air dijual masa bodoh sih ya. Alhamdulillah bang, enggak dijualnya bang, sia. Itu kos gitu, tak kakak. Sawareh tapi na sawareh matur. Wa ilahul ta'akur dina darajatna. Andai kata kumpul anak jeung incu teh akur teh anak ayah incu ge aya boga 2 hiji anak nomor kahiji incu kaya nu ngurusan anakna apa incuna lantaran teu akur darajatna dina kadeketanana maka diatur di dieu ku agama wa ilah mun teu akur kal asahu aqrabuhuma maka nurutkeun cekal asah anu wajib nganapakahan ialah nu aqrab nu deukeutna nu leuwih deukeut andai kata anak jeung incu salila aya anak incu mah abad ngaranna maka anak wajib nganapakahan kanu jadi bapana incu mah ulah waka milu nganapakahan ini stawaya maka lamun akur fa ini stawa maka lamun akur kitu fa ini stawa maka lamun akur dina fa ini stawaya mun akur duanana farun akur dina ngawarisna sabil irsi maka ngawaris maka ku ngawaris ilah nu dijadikeun anggeranana aya akur dina deketna aya akur dina irsina lamun ibnun jeung ibnu bintin saeta teh ibnun
ngawarisna leuwih kuat batan ibnu bintin. Nu mantap wajib nu nganapakan ibnun anak sanajan ibnu bintin teh kabawa asobangkena eta tetep bae ulah waka ngurusan bapak tetep nu ngurusan adalah ibnun bae ibnu bintin mah ulah waka sakitu teh urusan-urusanana Masya Allah. Wasani bilisi sumal kurbi tadi tepan aya kal aso berarti kal teh diperdebatkeun didinya mun muqabil aso kal sohe cekal sohe mah ieu kadua bilisi sumal kurbi kumawaris heula diheulakeun ulah ku kurbina heula kes sabada ngawaris kakara ku urusan kurbina jadi berarti urusan nu ngawaris taheula nu diheulakeun urusan kadeukeutan jeung kajauhan panderi eta diutar diatur abeh rapi hirup teh ngeunaheun kadengena tarari tararenang talalentrem eueuh deui harepan hirup teh ngan saukur nungguan paeh doang. Umur teh geus diatur, napas geus dibatas, geus aya notana bakalna urang teh 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Eusian tadi jero umur eta ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Mantap lamun geus kolot masih kene adur-aduran kene bae kabita kuno lenggih kene kabita ku putihna urang lampu kabita ku gitekna urang Karawa eta mah kolot geus kudu istighfar lagi istighfar ya aya naon di awak aing iki amat batur mah geus di masjid bae batur banggeus gaji bae peuting geus hudang bae ai sia awak jadi hitung-hitung umur geus 60 tahun geus deukeut ka hareup ieu teh lamun umur galib 63 3 tahun deui 3 tahun deui mun pake ibadah nambalan anu baheula sanancan sampurna mantap daon sadar diri urang insyaallah ieu mah adur-aduran keneh ai nu ngora-oraman keur mujihna bener-bener jiwa muda, jiwa nu semangat segala rupa. Ai geus kolot mah geus kudu loba ngiringkeun nu maot. Asal nguburkeun milu, neuleukeun ka dinya teh neuleukeun. Go aing mun paeh kos kitu berarti. Ieu nu paeh umurna sabaraha budak ieu 55 aing 60. Aing ngahiri kok heulaan sia sih kahayang aing mah tuh aing teu heula heueuh tapi nu ngahiri kos kitu malah alhamdulillah kulo dibere kene panjang umur padahal ngadu kotok bae alhamdulillah kana mun pake ibadah onang alhamdulillah batur Gusti heula babaturan kula geus kula mah pandiri masyaallah alhamdulillah dibere modal kene jang ngalobakeun ibadah deres sama kitu. Ya masih alhamdulillahirabbil alamin padahal salat henteu naon teu main gapleh terus bae. Ya Allah, ya teu sadar-sadar. Teu sadar-sadar urang mah sakieu mah alhamdulillahirabbil alamin. Henteu atuh. Akan wae ngubung sunuzak ngurusan kolot bae segala rupa dikorbankan pakai ngurusan aju maot bapana menang tante nagi kanu jadi kakak tente tamo kos kitu mah kabari panggeus dibahas ngaji meureunnya antak ke ngajina ulah belang betong isin kanu ngaji bae geus dibahas tuh jadi ente jadi naon gitu ngaranna ente jadi hutang beda deui jeung urang gitu ngaranna naon ka pamajikan
sama bajikan orang wajib nganapagan kuari teu nganapagan sabulan aju teu mentari dona tawa teu mayar utang di akhirat ditagih di akhirat banta kuari nu panjang umur kene aki-aki geura sasalaman ka pamajikanna. Assalamualaikum waalaikumsalam aya naon aduh aing ngaji tadi balapan ka haji meureunan kurang napaka teh ampurannya itu kula ge ngampur aja sacekeun nanti abo ka haji beusi bae di akhirat sia kena lagi ka aing moal nagi ataupun kula kok mau kuari haji dibelikeun emas 100 gram moal kula mah sial aduh beda lamun urang teu nganapakahan ka pamajikan ditagih engke di akhirat tapi lamun urang teu nganapakahan kana jadi bapak doraka doang ai ditagih mah moal geus adina teu bisa nagih kana jadi kakak nah ngan kakana bae kudu boga pikiran iya abah sabaraha tahun diurusan ku si Neng ya kakak mah pan di Jakarta bae 2 tahun bang ngaringkuk bae nya stroke jesok dibawa kapan atuh ka rumah sakit teh kanu teh dihitung mah meureun aya 100 juta yeun mah teu sebulan jauh atuh sia kene kanda sia kakak deuk naon tuh daya kene mah teu jang kakak bae saware lain mayar kakak ieu bae cakakana teh ku ari mah kieu eta harta abah yang sabaraha harta abah teh aya meureun aya 1,5 hektar mah dijual mah hargana dinya mah 1 juta. Wih, itu gede. Di mapan kota di urang. Alhamdulillah tuh geus eta mah 100 juta dan cokot dan sia ke ku kakak dibere deui nya geus sajana urang bagi. Geus kakak mah geus teu bisa urusan ka kolot teh. Geus atuh terima kasih bae tah 100 juta teh eta urusan manusia teh. Jadi dibere deui ku kakak 100 juta eta mah ti kakak geus bagian kakak mah kajin lah saeutik eta mah kakak malaikat meureun mah kitu insyaallah wal warisani yastawiyani am yuzau bihasbi lain bihasabi salah tadi bihasabi lain buahzi salah kitab wal warisani lan utai kang ngawaris garane iku yastawiyani anatanari wapada ya warisani am tuzau anata dan bagian apakah biasa kalawan ngitung-ngitung irsu wal warisani ari anu ngawaris duaan anak duaan anu ngawaris dina darajatna eueuh nu ngahijab eta apakah yastawiyani akur dina kadar nganapakanana atawa dibagikeun apakah teh antara duaan kalawan ngitung-ngitung warisanana sayeula dua wajahni Kizaid dengan anak dua hiji lalaki hiji awewe nu hiji ki Umar nu hiji Hindun pan ari dina ngawarisna mah akur bae eueuh nu ngahijab yastawiyani ngan nu beda dina darajatna ari lalaki mah nya nyuhun nya ngais ari awewe mah ngan nyuhun doang berarti lalaki mah 2 bagian awewe mah sabagian tak ieu nu dimasalakeun apakah di dieu akur bae atawa dibagi nurutkeun hitungan irsuna lamun lalaki irsuna 2 kalian awewe ngan apakah anana teh kudu 2 kalian apakah diakurkeun bae wajahan masyaallah tinggal macaan doang kitab ieu tinggal macaan ku urang dilaksanakeun maca dilaksanakeun minah ngan ieu kitab ese dibacana komo nu teu mondok mah wah boro-boro bisa maca kitab puyeng wae boro-boro maca sorangan dihartikeun geus nundutan bae
Kok mau dibawa beteng kentel mah. Nu kadeuleuna teh lain masalah, kopi deui. Ya Allah, ya Rabb. Ai inget kawali mah pepegatan jeung dahar jeung nginum teh nya nama salila hirup. Salila hirup jana mah pepegatan jeung dahar teh. Urang mah ti jam subuh tadi datang ka magrib ieu pepegatan ge kapaksa. Apaksa ku hayang ganjaran we ieu mah. Tah bari geus di ieu bae geus dihayal-hayal bae bukan naon ieu. Oh, Masya Allah. Itu puasa urang mah puasa gitu rorongkong. Puasa rorongkong ayu wali mah geus bae lantaran manggi kanikmatan lapar teh. Geus jana mah pepegatan jeung dunya. Pepegatan jeung dunya teh dahareun eta dunya pegat, inumeun eta dunya pegat, pake eta dunya pegat, imah eta dunya pegat. Minimal ulah hayang heulanan. Geus dari kabuka ala kadar bae jam salat. Kitu keneh nginum ala kadar. Ngarokok bangsa sabungkus lah ala kadar. Jara rawu jasa budak. Antak ke hese jasa jelema nu diangkat jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Komo nabi bagus eueuh deui nabi mah ditungtungan ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ca Kangjeng Nabi la nabi ya ba'di eueuh nabi deui sabada sim kuring anu mantap putra-putrana dipupus-pupuskeun ku Gusti Allah beusi engke timbul nabi-nabi di pan anak nabi mah nabi geus henteu aya geus kabeh eueuh aya ge ti Siti Fatimah incu Sina Hasan Husein geus lain nabi eta mah ngan syarif doang Habib ngaran terus datang ka kuari turunan-turunanna Habib syarifah geus eueuh nabi ngan timbullah wali-wali Allah Subhanahu wa taala anu menyerupai kahirupanana jeung nabi. Kumaha menyerupai Kangjeng Nabi tina ahwalna tina af'alna af'al jeung ahwalna akur ngakuran Kangjeng Nabi mun Kangjeng Nabi daharna teh saeuti atuh ieu ge saeuti Kangjeng Nabi dina aya atuh dahar dina eueuh tirok gogoakan atuh eta ge kos kitu anjeun aya naon peti mah aya ieu korma saeuti ge dahar isuk-isuk teh Kangjeng Nabi dahar kos kitu. Isuk nanya deui aya naon poe ieu teh aya naon kulantaran teh aya naon dek puasa bae. Tah eta lamun dituturkeun kos kitu aduh di imah tangga tentrem. Tentrem. Gimana ya bukan naon ieu sarapan? Eueuh naon sia. Mana naon atuh lain atuh neangan atuh. Duh pamajikanana geus kototan. Beurang saeutik. Dah naon? Ya naon maka katumulan naon boleh naon buang kawaras ya cambung sakoy waduh geus waras itu sora sagaledegepan ka pamajikanana insyaallah jara rauh rutan Kangjeng Nabi bae tanggeuna boga naon ya koy teh boga naon urang paruasa bae yuk cek pamajikan ngeuna di dinya teu ngeuna di dieu atuh ngajakan puasa usahan teu jadi urang stabilkeun bae jang keluarga mah keluarga urang mah urang geus kolot mah dicoba urang nurutan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daharna saeuti nginumna saeuti teu memewahan Kangjeng Nabi nu kadeuleu alam nu itu bae alam sabada maot kemudian atuh ayeuna mah kitu pentingna Kangjeng Nabi mah wajib fardu Kangjeng Nabi tahajud atuh urang ge hudang-hudang ulah kapihlan ku dihandap dihandap geus utek-utekan di luhur peureum keneh tah eta turutan jeung Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabb ibadah teh mimiti ibadah make syariat terus bertoriko terus datang ke hakikat
ku hese-hesena kos kitu teh geus bae urang mah bersyariat bae insyaallah ku bersyariat ge urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aya wal warisan yari jelema anak ti anak nu ngawaris duanana yastawiyani eta akur bae apakah akur bae cara ngawangan apakahan kakolot atawa dibagi apakah bihasabi kalawan ngitung-ngitung warisanana mun lalaki pada lalaki mah anakna teh atuh memang eta mah aku darajat ngawarisna awewe pada awewe akur pada darajat ngawarisna nalika hiji lalaki hiji awewe boga anak beda darajat ngawarisna lantaran lalaki mah aya bahasanya nyuhunnya nanggung ari awewe mangan nyuhun doang nu mantak lalaki dua kalian awewe menangna li zakari mislu hadzil unsayain nah ieu dina ngana pakahan kolot kitu apa henteu wajhani dibagi dua wajah. Artinya dua wajah cecek sawajah hepete wajib diakurkeun bae lantaran ieu mah urusanana urusan nganapakan kolot teu sabaraha geus diakurkeun bae ku ari mah lamun saleter kabehan mun 10.000 kabehan tapi lamun cek sakaol nu kadua mah tetep kudu dibedakeun lalaki dua kalian awewe. Mun lalaki 10.000 awewe mah berarti 5.000. Mun lalaki mah saleter awewe mah berarti setengah saleter. Geus tabakos kitu mah tinggal musyawarah bae. Ieu nurutkeun sababaraha ulama dibagi dua. Kitu tah kasimpulanna. Nabat wa wajul istiwa istirakuhuma fil irzi lah geus disimpul mah kos kitu cuman da kuku bahagia tinggal ngalaksanakeun ana bae temen ngalaksanakeun ana ieu hese ge kita dige boga anak 12 kaurusan ku kolot tapi anak 12 teu ngurusan ka kolot eta tah aya bahasa kos kitu eta masyaallah. Heze jaza kolot diurusan ku anak. Masya Allah. Urang bejana kieu ye. Bah. Geus lah ulah dagang bae abah mah, geus teu kudu dagang. Abah kauntungan dagang sok sabaraha eta sapoena bah. Abah kauntunganna sapoe boga 50.000, geus kukula digaji 100.000, geus abah mah ulah dagang. Geus. Aya kula pan kula na ngadidik abah, haju kula pan dimodalan ku abah, kula igis alhamdulillah ieu mobil boga, kuari usaha kirana maju. Geus abah mah 100.000 lamun kauntungan abah 50.000 nikel geus ku kula diberes 100.000 abah cicing we geus maca Quran we. Geus kos kitu we teh di imah tah. Saya teh caran tah urang ngadenge kos kitu caran. Caran biasa asana 1.000 hiji asana. Dek ngarorowot bae ka kolot. Cara urang ade. Komo lamun abana manggul pacul mah urang rada gitu maju. Bah, di ka mana? Kagak wae. Geus ulang acul mah jual apa? Pacul we geus kolot-kolot teu pararan geus bah, ganti kuari mah meok bah. Iya, nanaonan atuh aing mah pagawean kolot teu tega ieu kul, teu tega teh sia, tukang aing teh ngurusan tanaon lain, jual bae bagi dua jeung kula. Apa paneta anak kos kitu. Pacul sia ku aing. Ai lamun ge babangenan bah. Beda ieu ai beda anu aing ngurusan mah ngomongna ge ngina, ka bapana ge teu kenceng. Bah, tadi lah bah, enaon, dia kela bah. Itu baju lah, itu jaga sekolah teh lain usim pan kuari mah bah. Geus bae teh baju nanti sudah. Ayo, eta mah disawan ku batur we apa mah ulah. Geus kieu bae abah mah ku kula geus digaji bae geus alila kula maju jeung sada kula hirup. Geus abah hayang naon geus bebeja bae ka kula.
Bener teh sia ieu. Iya tuh, masya Allah dia tidak bener kakapengan. Akar kuari bawa ingat ada ngomongan siapa gitu. Atuh kuari robah bae. Abah lagi hampir tuh percayain tak ke anak. Ya tadi nakol malu. Kau kasih tempat gini enggak kolot. Beneran ya, beneran ji. Gitu alhamdulillah tuh. Bisa terus disuplai kudu jadi anak. Beuh, eta kolot geus ngeunaheun jas. Aya bahan dibere 100.000 sapoe teh moal dibelikeun naon kahayang tuh kolot. Naon kahayang atuh meuli baju paling kadoyong. Meuli calana batur mah meuli lepis, meuli segala rupa teh nyana mah palingnya meuli kompang hideung. Kalau hideung teu jadi. Teu jadi eta kolot palingnya sakitu doang. Masyaallah. Aju geus meunang satahun teh di bebeja bapak anak-anak. Alhamdulillah ya Gusti aing sapoe dibere 100.000 beres. Aju berat teu. Nah. Tuh aya tuh. Tadi pakai deui kukula tolong betul. Anak bapak itu pada eta. Gitu terlalu jadi manusia ieu teh kana. Aya nu abah deui. Nah, apa eta? Ngeunahkeun kolot teh masyaallah kena nikmati kena ngarasakeun ngeunaheun ya Allah wa man lahu abawani eta mah carita tadi ka bapa doang ku ari kieu jelema nu ngabogaan indung bapa abawani mimba bitaglib ngaranna eta teh Umarain taglib Abu Bakar Umar. Komarain eta adalah bulan jeung mata poe. Eta mimba bitaglib tanu ka kitu mun urang ngajipan bade bakal kapanggih. Maghribain, Isya'an teh lain Isya 2. Isya jeung maghrib bahasa-bahasa. Ulama teh kok kitu hideung bawa. Abawani boga dua bapak, lain dua bapak. Emak jeung bapak. Wa man lahu abawani sajelma nu boga indung bapak. Lamun jelema lengkap kene boga indung bapak falal abi. Maka wajib nganapagahan ka bapak ai mana ieu faqil asah alal far'i itu balikan deh wa man lahu abawani fa alal abi wakila alaihi ma libaligi. Jadi aya dua siksa kaum wajib nganapagahan ka bapak bae sebab bapak engke wajib nganapagahan ka mah. Kita talepa tah kitu-kitu kene geus kuari mah bapak bae anu dibere napakah kudu jadi anak lantaran mbak mah kewajiban bapak cak sakaul lain kitu alaihi mah tetep bae indung jeung bapak kudu diurusan dibere nafkah rapi biasa ieu agama cara ngurus supaya rapi di dunia nah limpu di akhirat nage saluyu geus enawan perbedaan nu miskin jeung nu kaya lamun nu miskin jeung nu kaya kawajiban mah tetep bae nu miskin ge ngan mohon bae nu kanu kaya. Kula mah teu boga kakak bae nya. Si kakana ge kudu heugeus. Malah mah adina lantaran teu boga dibere dinantep eta kos kitu. Ya, eta kitu caritana. Itu numantak wajib indung bapa dina pagahan terlistiwai mabil kurbi lantaran akur dina deketna akur be anak ka bapa jeung anak ka emak akur teh darajat kadeketanan mendak tetep be wajib diurusan ku anak
hakna bapak jeung emakna. Gitulah cara urus-urus anak ka bapak. Kumaha lamun boga bapak kolot, boga emak kolot, au ajdadun wallahu a'lam.